diperintahkan siapa murid hayang dibayar siapa murid maning dagang toge siapa bubuh siapa dagang toge jengkol dagangkeun Gusti eta dagang kiroan agama pakai lelecian ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iban contoh lain lalagaan Allah ngajelas Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini. Bagaimana kalau yang salamnya cewek? Nah iya mantep ya. Timbul berbagai permasalahan pernah gitulah pikir. Nah, lamun awewe tafsil, lamun awewe nakolot geus teu pikahayangin, tarolah geus eueuh pasiran lah, ucayan gitu. Tah, eta mah teu dadaon dijawab. Teu dadaon ini kos gitu mah. Tapi lamun budak ngora anu masih kene ngajepret. Nah. Ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat. Sebab bakal nimbulkeun fitnah. Tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah dijawab. Jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh ya. Eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain aurat. Awewe teh sorana bae sorana tah. Cik sakaul Imam Syafi'i mah aurat, tapi cik mazhab Hanafi mah henteu. Mentak urang guari make qoriah. Eta teh jadi masalah sebenarnya. Sora teh itu jadi jangan gitu gara ada aurat apalagi urang ngadengkeun sora. Eta kan jadi doraka. Komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki. Kiai lalakina mah blon tah. Dicekul sama lalaki anu sok ngadengekeun ceramah awewe mah lalaki blon tah. Atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengekeun balikna blon da simana sia. Atuh ngadengekeun awewe ku lalaki awewe baris awewe bae. Dipermasalahkeunlah ngan tetap akhir ujung-ujung nama tergantung kumaha soran lamun sora awewe eta menari sehingga orang jadi menghayal bu teu budak sorana bagus amat mana teuing meureun belayanana pan aya awewe teh sora geulis tapi sorana arep endi sira wah iki mah saking mauk deh. Urang teh lamun deuleu awewe geus lo mantep lah. Urang ditanya, eta mah nyana nanya, "Berep di Mas Bedi?" "Heh, genderuwo teh naon ieu?" Maksudnya teu menarik teh awewe. Pan awewe mah lembut biasana. "Bade ka mana Mang Fendi?" Kan geunaheun kana hatena. "Neng, bade ka mana Neng?" "Bade ka ditu." Dijajabkeun atuh kumaha Mang? "Ih, culamitan." Kolot-kolot. Mang Haji mah tidak tahu diri. Kada sora nanti awewe kos kitu. Imbal lain kan atuh. Urang ngajureut teh sakitu geulisna ge ngadenge sora teh ngadenge sora. Eueuh harapan geus. Geus harapan geus beungeut teh hayang urang teh hayang geus embung SMS-na ge nu terina aya soret. Sapareuman lah. Nah, ieu ge sarua kan ngadenge suara awewe. Kemudian nyeunaheun komo lagu mah aya gitu mengarah kana urusan kepribadian cinta dan lain sebagainya. Urang kan jadi hayalan haram. Kos suara ieu mah tergantung. Eta mah ge panjang caritana urang keur nyaritakeun jawabus salamin ada jamaah. Wallahu a'lam.